Jadi payatlubu kulu udwin minhu ayasia efek tina barang haram anu masuk karena perut urang eta teh anggota tubuh teh meredih aya jalma nu ngadahar haram teh maksiat nya payatafadallahu alaihi binaum. Allahumma shalli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahdhar aidon min akli ghairil halal. Ala wargi sadaya ikhwan sarta acan majeng deui hapunten sim kuring teu tiasa ngalajengkeun ti payun teh aya sataun langkung panjenengan ayeuna suang dikawitan deui mudah-mudahan tiasa istiqomah oge barokah maslahat dunia akhirat. Ngeraskeun hanca anu parantos kalangkung dina bahasan kitab Minah Husaniyah. Wahdar sareng kedah terang anjeun aidon deui min akli ghairil halali tina barang dahar salian tinu halal. Fa inna akla ghairil halali mangka sanyana ngadahar salian tinu halal eta yuqassi matak neaskeun ya akla ghairil halal al qalba kana hate wa yudlimuhu sareng mongekan ya aklu ghairil halal kana qalba wa yuhjibuhu sareng ngahijab ngahalang ya aklu ghairil halal kana qalbu anduhuli hadratillahi ta'ala tina masuk kana hadrah Allah ta'ala wa yukhliqu jeung ngotoran atawa ngarumekeun mata kerumek ya aklu ghairil halal astiaba kana pirang-pirang pakaian ya pakaian katakwaan. Qala ngadawu sahal Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, lau anna abdan lamun sanyana hiji hamba eta abada ibadah ya abdan Allah taala ka Allah taala hatta soro sehingga jadi ya si abdan eta mislah hadihi syariati saumpama ieu tihang summa inahu saterasna sanyana abdan eta lam yudri henteu nyaho ya abdan teu apal ya abdan ma kana perkara ya dahulu anu asup ieu ma jaupahu kana beuteungna abdan halalun naha ari ma eta halal maya dahulu teh am haramun atawa eta haram ma tukubila mangka moal ditarima itu ibadah minhu ti abdun. Wa qala sareng parantos ngadawuh sahabu Ishaq Abu Ishaq Ibrahim bin Adham tegasna Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala atyabu matma amat amika ari pang alus-alusna gitu kadaharan anjeun wa jeung perkara alaika anu tetep ka anjeun ba'da dalika dina sabadana itu atyabu mat amika eta ala tasuma yen henteu puasa anjeun anaharo ti beurang wala takuma jeung henteu ngadeg salat anjeun alela ti peuting yani negeskeun Ibrahim bin Adham naplan kana salat sunat. Wa qala sareng parantos ngadawuh sahabu Bakar At-Tirmidzi Abu Bakar At-Tirmidzi rahimahullahu taala ma manaa henteu nyegah henteu ngahalangan al kaum maka kaum minal wusuli tina wusul nyampe ka Allah ilal istidlalu angin naon meredih dalil bi gori dalili kalawan salianti dalil warokdu jeung ngagempor
Pitoriki di jalan ala hadis syahwati netepan kana had syahwat. Wa aklul harami jeung ngadahar haram. Wa subhati jeung pirang-pirang anu subhat. Wa qala sareng parantos ngadawuh sal Imam Sahal rahimahullah. Man lam yakun mat'amuhu min halalin. Man ari sing saha jalma eta lam yakun henteu aya naon mat'amuhu kadaharana man eta min halalin tina halal lam yakshib mangka moal kabuka an qalbihi tina hatena man naon hijabun hijab wa tasaroat jeung gancang ilahi ka eta man naon al-uqubatu pirang-pirang siksaan walatan pauhu jeung henteu manfaat kasih man naon salatuhu salatna man wala siamu jeung henteu manfaat naon puasana man wala shadaqatuhu jeung henteu manfaat naon sedekahna man. Wa qala sareng parantos ngadawuh sal Imam Sufyan alaikum kudu netepan aranjeun kabeh bi aqlil halali kalawan ngadahar perkara halal. Wa iyakum jeung kudu sieun aranjeun kabeh ka diri-diri aranjeun kabeh wa akal harami jeung ngadahar barang haram. Pa ini mangka sanyana kaula eta kuntu aya kaula. Wa ana halna ari kaula eta akilul halali pek. Hijieun isim fa'il. Hijieun fi'il mudhari heug. Eta akulu ngadahar kaula al halala kana perkara halal. Namun dijieun isim fa'il eta akilul hali anu ngadahar barang halal. Aqra'u halna maca kaula al ayata kana ayat. Payub tahu mangka dibukakeun li ka kaula naon sab'una baban 70 panto 70 pintu minal ilmi tina ilmu. Palamma akaltu mangka nalikana ngadahar kaula minto amin tina kadaharan minto amiman tina kadaharan jalma laya tawarau anu henteu apik ieu siman sirtu mangka jadi kaula eta aqra'u maca kaula al ayata kana ayat wa uraddiduha jeung ngabulak-balik kaula kana eta ayat. Fala yubtahu mangka henteu dibukakeun li pikeun kaula naon babun wahidun lawang anu sahiji. Wa qala sareng parantos ngadawuh saha asy-Syaikhu Ali Asyadili Syekh Ali Asyadili rahimahullahu taala. Man akalal halal. Man sing saha jalma akala anu barang dahar man al halala kana halal. Lana mangka leuleus naon qalbuhu hatena man. Waroko jeung ipis ieu qalbu wanaro jeung hurung ieu qalbu bercahaya ieu qalbu waqala jeung saeutik naon-naomuhu sarena man walam yuhjab jeung teu dihijab ieu si iman an hadratillahi ta'ala tina hadrah Allah ta'ala waman jeung sing saha jalma akala anu barang dahar man ghairul halali kana salian tinu halal kosa mangka teas naon qalbuhu hatena aman wa ghaladho jeung badag ieu qalbu wa adlama jeung poek ieu qalbu wa hujiba jeung dihijab ieu qalbu an hadratillahi ta'ala tina hadrah Allah ta'ala wa kasira jeung seueur naon-naomuhu sarena aman wa zalika jeung ari itu madkur eta min jumlati rahmatillahi ta'ala tina sapalihna jumlah rahmatna Allah ta'ala. Liana akla ghairil hali karena sanyana barang dahar salian tinu halal eta yuharriku ngagerakeun ieu akla al a'doa kana pirang-pirang anggahota lil ma'asi kana pirang-pirang maksiat. Jadi payat lubu mangka nyuprih naon kulu udwin saban-saban anggahota minhu tisiman ayya sia kana yen maksiat eman payat tafaddalu mangka maparin kurnia saha Allahu Gusti Allah alaihi kaman bin naumi kusare liyurihahu supaya ngaistirahatkeun atawa ngareureuhkeun ya Allah kaman minal ma'asi tina pirang-pirang maksiat kama anahu seperti sanyana Allah jadi mana dijaidahkeun
Lamun rek dilogatan kama seperti perkara heug, jadi mana mausul harfi tapi jadi ngagaduhan silah hungkul teu ngagaduhan aid lamun dijieun mausul harfi mah. Jadi kama seperti perkara, kama seperti perkara annahu anu sanyana Allah eta yatafaddalu maparin kurnia Allah ala ta'i kajal manu taat bi aklil halali kalawan ngadahar halal. Liuki mahu supaya ngadegkeun Allah kaeta ta'i anu taat ya baina yadaihi dina antara payunan Allah lailan ti wengi wa naharon sareng ti beurang. Wa qala sareng parantos ngada usaha Sayyidi Ali Al-Khawasu Sayyid Ali Al-Khawas man akala man sing saha jalma akala anu barang dahar yasiman al haroma kana perkara anu haram rek ditarkib bijieun mubtada pek man ari sing saha jalma tah lamun dikitu mah engke akalna make eta man ari sing saha jalma eta akala barang dahar yasiman al haroma kana perkara anu haram wa tola jeung ngalilakeun yasiman al ibadata kana ibadah bahwa mangka ari man eta kalah hamami seperti japati alladhi hamam rokoda anu nyileungleuman ieu alladhi ala baidin pasidin kana nog anu ruksak anu kacing calang gitu. Nah, jadi bahwa mangka ari hamam eta yat abu kahesean atawa kasulitan ya si hamam tan naon nafsuhu dirina hamam pitulil makomi dina lilana cicing sumalaya prahu saterasna henteu megar sumalaya prahu saterasna henteu megarkeun gitu ieu hamam saean kana naon-naon balayah rujuk balik ta ngaluarkeun ieu hamam mudiron kana nog kacing calang. Wa min mapasidi aqdil harami jeung eta tetep tina sapalihna pirang-pirang karuksakan ngadahar barang haram istihalatuhu ari ngalihkeunana aklul haram naron kana neraka paya dahabu mangka berangkat ieu aklul haram ngaberangkatkeun aklul haram sajiyatal fikri kana prihatina pikiran wala zata zikri jeung kana ngeunahna dikir wayahriku jeung ngaduruk ieu aklul haram nabata ikhlas niati kana tumbuhna ikhlas niat wa yu'mi jeung ngalolongkeun ieu aklul haram al basirata kana paningal hate wa yuzlimu sareng moekeun ieu aklul haram al basoro kana paningal panon wa yuhinu jeung ngahinakeun ieu aklul haram ad-dina kana agama wal badana jeung kana badan wal aqla jeung kana akal wa yurisu jeung ngawaris ieu aklul haram al goplata kana pohoan wa nisyana tegasna pohoan wa yamna'u jeung nyegah ieu aklul haram andau qanil hukmi tina andau qanil hikami tina ngasaan pirang-pirang hikmah wal ma'arifi jeung pirang-pirang ma'rifat wa atola jeung ngalilakeun ya aklul haram bidzalika dina itu yamna'u min daqanil hikami wal ma'arif summa qala wahdar aidon min akli ghairil halal jeung kudu sieun anjeun deui tina barang dahar salian tinu halal karena saenyana ngadahar salian tinu halal eta teh matak teuas kana hate jeung matak moekan kana hate jeung matak ngahijab kana hate tina masuk ka hadrah Allah taala jeung matak ngaruksak kana papakean dimaksudnya eta ngaruksak kana papakean sehari-hari kana akhlak sehari-hari papakean teh nyaeta akhlak perilaku budi pekerti
nu dimaksud teh sawa pakaian teh ngarupakeun tutup aurat namun secara dohir. Jadi secara batiniahna pakaian teh nyaeta nutupan kana kawirang-kawirang, nutupan kana kasalahan-kasalahan. Jadi ku ayana barang daharna lain barang dahar anu halal eta teh matak ngeruksak kana papakaian eta. Jadi akhlak, budi pekerti, perilaku jadi barutut. Jadi barutut tereh pejet tereh ruksak. Qala Imam Abu Hanifah dawuhan Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Law anna abdan abadallah taala lamun seugtiamah saanyana hiji hamba ibadah ka Allah taala hatta soro mislah hadhihi sariyah sehingga eta hamba teh ibadahna nanjeur seperti tihang nanjeur istiqomah. Summa innahu lam yadri saterusna eta si hamba teh teu apal kana perkara anu asup kana jero beuteungna nah eta teh halal atawa haram. Eta teh moal ditarima ibadahna ti eta si hamba teh ya. Eta teh cacak istilahna teu nyaho lain ngahaja. Lain ngahaja tapi teu nyaho ieu teh hareun teh luka halal luka haram. Komo lamun ngahaja-haja barang dahar anu teu halal. Cacak teu ngahaja ge dahar anu asup kana beuteungna naha halal atawa haram eta teh moal ditarima ibadahna. Wa qala Abu Ishaq Ibrahim bin Adham. Ngadawuh Abu Ishaq nyaeta Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala. Atiyabu mat amika wa ma alaika ba'da dzalika alla tasuman naharu. Pang alus-alusna kadaharan anjeun jeung perkara anu tetep ka anjeun sabada kadaharan eta nyaeta teu matak ngahalang kana puasa ti beurang jeung teu matak ngahalang kana hudang ti peuting ngalaksanakeun ibadah. Jadi pang alus-alusna dahareun jeung perkara anu aya di diri anjeun sabadana eta dahareun teh jeung sabadana eta perkara anu aya di diri anjeun teh nyaeta henteu matak jadi teu puasa ti beurang. Artina henteu matak ngahalangan kana puasa ti beurang jeung teu matak ngahalangan kana hudang ti peuting ibadah ka Allah. Eta pangalusna dahareun. Nah, jadi lamun mafhum mukhalafahna lamun dahareunana henteu halal itu dahareunana henteu halal berarti matak ngahalang kana puasa ti beurang jeung matak ngahalang kana hudang ti peuting ibadah ka Allah. Jadi namanya eta ibadah sunnah. Anu fardu mah da teu meunang henteu eta mah. Wa qala Abu Bakar At-Tirmidzi dawuhan Abu Bakar At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Ma mana al qaum minal wusul. Ma mana al qaum minal wusuli illal istidlal bi ghairi dalil. Henteu matak ngahalangan ka hiji kaum tina wusul ka Allah kecuali naon nyieun dalil ku lain dalil. Jadi henteu matak ngahalangan ka kaum tina wusul ka Allah kecuali nyieun dalil ku lain dalil. Jadi nu matak ngahalangan teh eta nyaeta di antarana nyieun dalil ngadalilan ku lain dalil gitu loba alasan itu ini lah intina gitu. Jadi ngadalil tanpa dalil anu bener itu ku lain dalil anu bener jadi loba alasan kunaon maneh teu puasa da anu kunaon maneh henteu hudang peuting ibadah da anu gitu tah. Jadi ngadalilan ku lain dalilna. Terus anu matak ngahalang kana wusul ka Allah teh deui warokdu fitoriki ala hadis syahwat. Lempang di jalan netepan karena patokan syahwat sakahayang gitu.
sesuai jeung sakahayang. Jadi leumpang ngagengsor di jalan tapi netepan karena kahayang syahwat. Eta diantara nu mata ngahalang kana usul. Terus deui nu mata ngahalangan kana usul teh ngadahar barang haram jeung subhat. Ngadahar barang haram jeung subhat. Dauhan Imam Sahal rahimahullah, malam yakun mat'amuhu minal halal, sing saha jalma anu kadaharanana lain tina halal, lam yakshif an qalbihi mangka moal kabuka tina hatena hijab. Jadi selalu kahalang we, selalu kahijab we gitu. Lamun kadaharana lain halal mah. Fatasara'at ilaihil uqubat, jeung bakal gancang itu kadirina pirang-pirang siksaan, bermacam-macam siksaan. Di antara siksaan teh nyaeta yang ngedul we kana ibadah jadi sagala sangheuk. Cek batur sing sarua tulus sagala aya gitu, tapi kana hate teu merenah dibawa kana ibadah jadi mumul gitu. Eta siksaan eta. Jadi ari nikmat mah itu sok sanajan cek batur serba kakurangan ge lancar we karena ibadah jeung menikmati mensyukuri apa yang ada gitu. Sehingga walatan pauhu salatuhu teu manfaat ka dirina salatna, jeung teu manfaat ka dirina puasana, jeung teu manfaat ka dirina sedekahna. Sok sanajan salat osok, puasa osok, sedekah osok ge teu manfaat we. Jadi kalahkah jadi hijab ari kadaharanana lain tinu halal mah. Salatna otomatis da moal ditarima lain tinu halal mah. Kadaharanana puasana moal ditarima, sedekahna moal ditarima. Wa qala Imam Sufyan, dauhan Imam Sufyan Sauri, alaikum bi aklil halal. Beupeujeun maneh kudu ngadahar barang anu halal. Kudu nu halal we, nu halal. Wa iyyakum wa aklal haram. Peupuja anjeun kudu mikarisi mikarepan kudu sieun ngadahar barang haram. Itu anu geus karaos ku anjeunna Imam Sufyan Sauri. Fa ini kuntu wa ana akilul halal. Saenyana kaula teh ngadahar barang halal. Tah aku posisi terus menerus dahar barang halal, aqraul ayat. Kaula bisa maca ayat. Terus fayub tahuli sab'una baban, dibukakeun ka kaula 70 pintu tina ilmu. Jadi maca saayat tapi bisa terbuka 70 pintu tina ilmu. Nah, jadi falamma akal tu nu karaos ku anjeunna. Falamma akal tu min ta'amiman la yatawarau, ketika kaula ngadahar tina kadaharan jalma anu henteu apik, meureun ari ti dituna mangaragangan ka nu mere. Apal gitu nu mere teh eta teh jalma teh teu apik. Tapi kan eta di dinya jalma nu teu apik teh tetep aya ari nu halalna mah gitu. Lamun secara fikih mah da aya anu halalan ieu meunang ditarima, meunang didahar ketika dibere ku jalma anu seperti kitu. Jadi dahareunana aya nu halal, aya nu haram, eta teh meunang secara fikih mah. Tangan lamun secara tasawuf mah gitu eta teh ulah kitu ge. Tapi da meureun anjeunna ngaragangan eta kanu merekna dituang we. Da eta otomatis saur anjeunna sirtu aqraul ayat. Kaula jadi bisa maca ayat. Bahkan ngabulak-balik karena eta ayat sababaraha kali. Tapi palayub tahuli babun wahidun teu dibukakeun ka kaula satu pintu ge tina ilmu ku maca eta ayat nya ku sabab kahalangan tina kadaharan itunya anu sebahagian kadaharan eta teh meureun kacampuran kuno haram teh ada pamere ti batur teh. Padahal teu ngahajakeun eta teh. Seperti kitu ngahijabna. Momo lamun ngahajakeun. Wa qala Syekh Imam Ali Asyadili, dauhan Syekh Imam Ali Asyadili rahimahullahu taala,
Man akalal halal lana qalbuhu, sing sahaja mangadahar barang nu halal maka lemes hatena. Waroko jeung ipis hatena, wanaro jeung bercahaya hatena. Jadi bisa narima karena naon-naon anu disampaikan itu kuno sanes ka anjeunna oge tiasa memahami naon-naon keterangan-terangan dina Al-Qur'an jeung hadis jeung dawuh-dawuhan para ulama. Wa qala namuhu jeung saeutik sarena. Jadi meureun mafhumna teh lamun urang hayang sare wae itu ngedul ngaji Quran, ngedul ngaji jeung sajabana meureun tah di antarana meureun aya dahareun anu kadahar ku urang anu sumberna teh can karuhan du ka halal du ka haram. Sabab ari efek tina ngadahar halal mah kitu, lana qalbuhu waraqqa wa naro. Efek tina dahareun anu halal mah lemes hatena layak narima nasehat-nasehat. Jeung ipis hatena jeung bercahaya hatena. Saeutik heesna deui. Walam yuhjab dan heboh nama eta. Walam yuhjab anna hadratillahi ta'ala. Teu dihijab tina hadrah Allah Ta'ala. Jadi selalu hatena teh hadir ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sabalikna waman akala gora halal sing sahaja jalma barang dahar salian tinu halal nya kosa qalbu teuas hatena teu daek narima dinasehatan ku batur teh. Komo lamun cek pandangan dirina eta nu nganasehat lah sahanapeun umurna ge geus moal balik narima. Wa golado jeung badag nya teh bedegong hatena teh. Wa dlama jeung poek hatena. Wa hujiba an hadratillahi ta'ala dihijab tina hadrah Allah Ta'ala. Jadi hatena teh tiasa ningali ka Allah Ta'ala sehingga teu meunang hidayah taufik ti Allah. Jeung loba haesna gitu. Loba haesna ge. Kadituna ge dina sarana teh kalah ngimpi jima we hayo gitu. Dari kekupan ku setan teh apa jadi ngimpina ngimpi jima. Wa dzalika min jumlati rahmatillahi ta'ala. Ta eta teh tina sawarehna jumlah rahmatna Allah Ta'ala. Sanajan kitu ge gitu. Sanajan kitu ge. Naon sabab li anna akla halal karena saenyana barang dahar salian tinu halal eta teh sok ngagerakeun kana anggap eta teh pikeun maksiat. Nah ku ayana sare kasurana umuhu ku ayana sare kan jadi teu maksiat. Ari ku sare mah. Mata tina sarana rahmat Allah Ta'ala ketika urang aya barang nu asup kana beuteung urang barang nu halal aya barang nu haram tapi kare-kare efekna teh tunuh we tunuh eta masih keneh untung gitu eta teh tina sarana rahmat Allah Ta'ala. Sabab ari ku sare mah moal maksiat. Sabab ari efekna barang anu teu halal mah nyata sok ngagerakeun kana anggapna teh hayang maksiat. Eta nu deet-deet lamun barudak ngora malah hayang ngalawat sawe meureun kitu lah ceuk paribasana mah. Itu boga pamajikan mah gitu. Mata untung keneh. Jadi timbulna kana sare teh untung keneh. Ah, mata dina palebah dieu lain mamatahan teu bener ieu mah. Jadi ketika urang sare sok niatan sare teh ninggalkeun maksiat. Jadi meunang ganjaran wajib. Naon sababna? Sabab ari ninggalkeun maksiat teh hukumna wajib. Ninggalkeun maksiat hukumna wajib. Jadi ketika urang bisa ninggalkeun maksiat ku sabab sare, maka sarena eta meunang ganjaran. Nah, jadi lah istilahna mah sing cerdik palebah gitu. Jadi lamun urang rek sare diniatan ninggalkeun maksiat, amun meunang ganjaran sarena teh. Nyoba ganjaranna ganjaran wajib gitu nya. Tapi lain mamatahan kudu sare wae mah. Nya kitu di teorian lah gitu. Segala sesuatu rengkak pali pola teh kudu jadi ganjaran pan. Masalah mun bisa mah urang ibadah kudu jadi ganjaran, urang ngaji kudu jadi ganjaran, salat, puasa jeung sajabana kudu jadi ganjaran. Kan kudu ikhlas eta teh. Ya, ketika urang sare sing jadi ganjaran gitu nya carana ku diniatan ninggalkeun maksiat gitu sarena teh. Ninggalkeun paharaman jadi meunang ganjaran wajib lain lumayan eta teh. Nyari anu alus mah nyaring bari ibadah inget ka Allah bari ikhlas lillahi ta'ala gitu nu bagus pisan mah. Kan sakilana teh bisa itu nya sare.
itu maka sekali ketika ayeuna aya barang anu haram masuk kana perut urang eta teh efekna teh eta sok tuluh sare wae jadi ngedul kana ibadah gitu. Tapi eta teh sebahagian rahmat Allah ku aya sare teh sebahagian rahmatna Allah gitu. Saum ku aya sare nya moal maksiat gitu otomatis deprek kabeh ku sare mah hate gitu maksiat gitu. Ora sungut ceuli leungeun gitu gitu cacak hate ge keur sare mah teu maksiat. Jadi payatlu bukul udwin minhu ayasia efek tina barang haram anu masuk kana perut urang eta teh anggahota tubuh teh meredih aya teh jalma nu ngadahar haram teh maksiat nya payatafadallahu alaihi binaum Allahumma sayhan kurnia ka eta jalma kusare liurihahu minal ma'asi supaya leureuh tina migawe maksiatna kama anahu yatafaddalu ala ta'i seperti saenyana Allah masihan kurnia ka jalma nu taat nyaeta ku ngadahar barang halal liyuqiahu baina yadayhi supaya nibakeun Gusti Allah ka eta jalma nu taat di hadapan Allah beurang peuting eta nyaeta ngalaksanakeun ibadah teh ya. Wa qala Sayyidi Ali Al-Hawas dawuhan Sayyidi Ali Al-Hawas man akal haram wa atolal ibadah bahwa kal hamam. Ring saha jalma barang dahar haram terus ngalilakeun kana ibadah sagala digarap peribadahan teh. Boh salatna, boh ngaji Qur'anna, boh naonna digarap. Tapi barang dahar anu haram. Eta teh bahwa kal hamam alladzi raqada ala baydin fasidin. Maka eta jalma liru seperti japati anu nyileungleuman nog anu kacing calang. Jadi kasulitan dirina lila cicing itu tapi moal megar-megar eta nog teh geus puguh kacing calang teh itu jadi sarua we ayeuna jelema ngadahar barang haram masing lila ibadah wah salatna ratusan rakaat bahkan ribuan rakaat itu puasa jeung sajabana salila-lila ngaji Quran salila-lila kan dahareun-daharna da kadaharan haram nya kasulitan we gitu. Jadi lamun ibarat nog manu tadi teh moal megar-megar gitu. Lamun dina masalah amal lamun moal ditarima ku Gusti Allah amalna itu da kadaharana loba nu haram. Balik yakhruju mudirun balik ka keluar teh kacing calang gitu. Balik ka eta amal teh mubah ganjaranana gitu. Amin mas mafasidi aklil haram wallahu a'lam bishawab.